Ayah. Ayah. Nah, Ngaulang wae nya kunaon ye. bingung ieu teh. Bingung. Ye, apaan urang teh? Ayeuna teh budak teh dikaryakeun, aya urang teh rek naon mau ran kabar budak sok. Budak incu urang teh dikaryakeun, urang rek mau naon kabar budak teh ye. Urang ngajual sawah we itu anu harga payu 100 juta anu sugar. Sawah idat lahar kumaha beas nahan, beui teu boga. Batur ge teu bogeun sawah da lalahar anger. Dahar cenah kudu boga duit, kakarek meuli beas karek lahar. Memang eta gedena kitu mah. Ayo urang kada sok rek di mana? Aduh balong urang gadekeun atuh. Balung aya barudak incu yang lauk ngedek di mana? Kieu ayeuna mah domba we itu pan aya 5 jual. Ulah, ieu domba mah hayang motor, intu ka mana anta luput. Ayeuna teh gorengan ini ka dieu. Katongo luput teu boga motor mah. Hayang diajar gara pamajikan teh luput boga sarak kitu ngantep ke pamajikan teh. Kieu we sayang atuh ayeuna mah jual we imah. Ari cicing lagi cicing di kolong sasak. Batur ge ngalalontrak jeung bartaheun. Berat nanti aing boga duit aku kudu dibayar kontrakan teh ieu. Apaan usaha orang kemarin? Usaha eta mah teh kira-kira ayo ukur cuma 100.000 200.000 kana beas oge teh bahi. Tapi hanya bingung kudu kumaha jalan keluarna kitu. Nu sakala anu dilulugukeun teh kabingung we mungkul cing atuh menyakes batur. Menyat kos batur mentas ka ditu geuningan batur oge balik teh. Teu bawa duit geuningannya. Duit ukur sakitu. Mending cicing aya di dieu. Ai cicing komo luput. Aya di dieu mah ceuk babasanana aya naonnya naon aya kasebut ngabakti ka negara itu urang digawe di desa aya kasebutna gitu. Berenang aya perkara. Teh jadi warna we mah kitu mah naon gara masa teu kaharti sorangan pamajikan mah. Ayo jadi ukur jadi warna mah baduna hejo. Cicing sok lagukeun teh kaharti teh kumaha? Teu kaharti pamola salaki. Oh gitu. Sakala teu boga duit. Tapi heuh. Kalau kami digugulukan kabingung aja kabingung. Kabingung. Kumaha? Kudu ngajual domba, kudu ngajual sawah, cicing kudu ngajual imah, cicing kudu dina kolong sasak batur. Tapi kudu kumaha pamajikan teh itu jual ulah ieu jual ulahnya kudu kumaha atuh. Cing balegeun musahkeun pamajikan teh ieu cing balegeun musahkeun pamajikan teh. Warna atuh. Kumaha jalan keluar seuri unyang engeng teh yang seuri. Kalau bingung gara pamajikan hayang naon teu laksana. Serba salah aya kitu mah tuh ayeuna seuri unyang engeng gara pae dicarekan. Jadi pelindung masyarakat dicarekan ulah kumaha atuh. Kudu nu jujur boga salah kitu nu bener, kudu mikir ayah kudu mikir teh pamajikan teh nya kudu dibaduan diemasan. Kalau gara ayeuna gara urang teh dek ngariakeun budak oge gara kaluput keteu bogana naon ai batur kudu kitu. Mah geuning eta eukeur nya kudu kumaha? Baju ge nu kas batur atuh zaman ayeuna. Cenah ge urang eta nya urang usaha heula urang. Beser baju mah. Kemana? Ka Borma? Kamana we nu penting nama jalan usaha mah nu opat jalan teh ya tak kitu. Lancar. Dek mah meserkeun. Bakal. Ka pamulikeun. Meuli we ku sorangan. Oh, itu duit, itu boga duit mah duit di mana? Kan usaha. Saha? Aya anu usahana. Usaha bersama. Bersama. Ngarametnya. Ngaramet naon oge nu penting duit pan. Ngalah duit. Ya, kumaha tuh ayeuna ari keur barudak teh urang teh, pemikiran urang teh aya keur mare barudak teh mah. Bingung, mending lah imah jual lah. Kena payu ukuran 10 juta, 20 juta, 5 juta, tarima. Urang ridho sasaungan we nya kan bae. Dan bae sasaungan oge. Daripada budak teh katulungan mah nya. Budak teh katulungan. Mending kitu ya tuh kan bae setuju ya tuh meureunana aya hari kitu mah. Bener. Eta mah istri sejati. Talin padati. Lain padati, lain japati. Tapi
Sejati. Oke, Sejati mah